Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng santen pamirsa. Tepang deui sareng simkuring Inayatullah Najari nyaeta dina pamidangan anu tangtos, anu parantos diantos-antos, nyaeta kalawarta, mukakeun cakrawala warta Sunda ku Balarea. Dina raraga ngamumule seni Sunda anu aya di Jawa Barat, Komisariat Hiji Pangandaran ngayakeun Festival Lomba Seni Siswa Nasional di Pangandaran. Rang tinggal liwat. Kalawan nyokot tempat di SMP Negeri Hiji Kalipucang Pangandaran, Komisariat Hiji Pangandaran nyelenggarakeun Festival Lagu Sunda anyar-anyar ieu. Para pamilon wakil ti unggal sakola anu aya di Pangandaran nembongkeun kabisana dina ngahaleuang dina panggung nu geus disadiakeun. Sangkan teh suudon jeung bebas tina nepotisme nu ngajurianana lain ti pihak sakola, tapi ngahajang ngundang profesional dina widangna. Eta hal teh ditangtoskeun ku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pangandaran Munir, ngawakilan Kepala Dinas Pendidikan Sobar Sugema. Ieu teh acara FLS 2N ya. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Salah satunya itu adalah perlombaan seni tradisional. Nurutkeun Munir, tujuan utama lomba eta teh nyaeta sangka nonoman nyaah kana seni Sunda. Ku eta cara dipiharep nonoman Pangandaran antukna daek ngamumule seni Sunda. Hamirsa, sakieu warta anu parantos ku simkuring dipidangkeun, simkuring Inayatullah Najari sejak amit mundur amit bungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.